Neng. Aduh. Neng. Geus apal can? Berita nu rame ayeuna masalah KDRT. Apa tuh, Aduh, ai kan pergosipan mah. Ibu-ibu pamajikan mah hiji. Kumaha tuh, Itu apa tuh? Kan iya arek ari apa? Naon gitu, ayeuna teh mengkerame pisannya anya eta nya. Nu KDRT eta. Oh, ya. Tuh dina TV, tuh dina sosmed. Kabeh ngebahas masalah KDRT. Ya kan bae atuh lah, ini nguruskeun batur sorangan we KDRT ka Neng. Kana we teu sadar. Hah? Neng. Iraha KDRT ka Neng. Yeuh. Mantong boro neungeul. Nyiwit ge can pernah ka Neng. Pokona mah KDRT ka Neng teh. Iraha itu teu masa. KDRT naon Neng? Tapi da imah KDRT na ge nu ku dibikeun ka Neng mah beda. Pokona mah beda jeung anu di TV-TV geuning nya. Oh, KDRT naon? Pokona mah imah. Ini genit di ngomong. Pokona mah imah KDRT na teh asa gararetek kitu ka Neng. Kan darimu rasanya teringat selalu. Anja. Poho tadi panasan motor teh. Kayak ngumpul nih. Dadian. Naon, Mak? Iya pamanasankeun motor mah guru. Oh, heeh. Rupa-rupa si emak make jeung kita manasan motor deh. Dasar motor butut sia, bulaning, balok sia. Dadian ari mana kenaon? Oh, emak tadi nitah manasan motor ari emak sok aneh lain kitu konsepna ari sia. Gua tuh datang-datang ceurik. Eta teh dicarekan ku Pak RW. Goblok we teh. Wanianya kan di mana orang burang Kang? Bukan. Dia guru-guru atuh. Kumaha atuh mah kerjaan paru segala. Pan eta Pak RW teh nanyakeun, can nu can kebagian bansos cenah ngaceng. Pan ece teh kumaha da teu bisa ngaceng da acem awewe. Ngacung goblok ketemu ngaceng. Tadi ngomong. Dok. Kemana sih Asok teh? Kenaon atuh? Kadi. Kenaon atuh teh nyorangan wae. Biasa we keur geus teh mah nyebut sina gitu. Kumis we. Kumis. Aduh, geus ieu daripada anak sorangan di dieu mah. Mendingan urang dahar yuk. Aduh, bener euy, dahar mah kebeneran urang can dahar. Hayulah rek dahar mah. Kela. Tapi emang dahar di mana euy? Tuh di Tonggo, di Masih Abah balik nguseup. Urang lauk loba. Yulah, urang ka itu urang dahar. Aing embung Teu beuki uing mah. Lauk meunang nguseup mah. Sok munafik kitu pan kamari tang si Emak ning. Dahar lauk. Heuh buru atulah hayu. Papan euy aslina aing buru. Ayeuna. Teh heula atuh ongkos mah teu beuki kana lauk teh. Kumaha gitu atuh. Mang, teu beuki sok teh.
lauk menang musep datah kene lamun lauk menang goreng mah nyako mau we bagi Cek, ayeuna abah mah keur ngahulang kieu teh sok inget-inget zaman baheula keur sakola keneh gitu tah. Emang inget-inget naon tuh abah? Heeh, nya eta pan ada zaman baheula mah sok inget kana papatah guru ninganan tah mah teh kesuksesan teh berawal dari mimpi. Oh heeh, enak mah cece teh inget eta teh. Emang guru teh bapak teh emang gitu, emang bener. Oh gitu? Heeh. Kesuksesan itu berawal dari mimpi dulu katanya. Tah aya mah kieu we atuh. Heeh, kumaha? Ari kitu mah Heeh. urang salare we ayeuna mah. Orang sare? Ayo balik ke sudah salare teh bakal sukses. Heeh. Ayo. Palaka aja teh. Ini sama tebogan halus kan? Halus tapi nggak salah ngomong ke kacamata lah ayeuna mah panjangan ke urang gawe euy. Hayang Gawe? duit heuh. Ini yang duit Lin. Heuh hayang duit. Dijual tuh tarang aing tah. Oh bagoy malah ku. Satu bulan. Ya tuh mana yang duit mah geus we ngalamar gawe teh babana. Panyaho meureunanra urang mah teu bisa maca rek ngalamar kumaha. Kos teu apal urang we urang pan sarua teu bisa maca jeung maneh. Oh terus kumaha tuh? Kan bae we atuh nu penting mah kan urang bisa ngadu. Bener teu? Terus ayeuna kumaha atuh ra? Ya geus lah, nama teu pikiran. Ini kan yang duit. Heeh. Nama mending urang diajar maca heula ame bisa nang duit. Sok kumaha? Nu penting mah kieu we. Urang nyahola we 2 hurufnya. Huruf A jeung H. Maksudna? Huruf A jeung H. Heeh. Mau dibacakan ke bakal jadi duit. Kumaha macana tuh? Iya.